waktu nempangkeun wastapun mulai manuk Firdaus dia simkuring bareng ngabarakeun warta Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu sausala nyianu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen merek parentah batan anu nya digawe eta hal teh artina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih wawag dina sisina administratif tapi lemah dina prak-prakan teknis. Gubernur miconto lemahna tim pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan, padahal pihakna satekah polah merenahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nambahan tenaga anu museur kana pangladen teknis secara langsung. Dina amanatna nalika kegiatan halal bihalal di buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Senin 30 Maret 2026 Gubernur nandaskeun larapna aturan WPH di Pemprov Jabar geus dipaju ti tanggal mula sarta